Nya ieu teh lembur naon ieu teh leuweung naon meni? Malah setahun ya gede. Nyetugan panen mah kabeli mobil. Jadi abah teh nyalira dia teh nya. Di Tasik galedenya. Berisik ya bang. Aduh, Kang Erus kasasar ieu mah euy. Neangan alamat tadina mah jalan satapak ngeunaheun lila-lila beuki ngariut beuki ieu. Kaditu lain kadieu lain neangan lemur ya. Lemur naon ya leuweung naon ya euy. Teu kadenge buuk-buuk acan. Ayeuna mah Kang Erus urang teruskeun ka ditu hayang nyaho nepi ka mana ujungna. Sugan di dinya manggih warga. Urang nanyakeun. Sebab lamun teu nanyakeun bahaya mau panggil deui jeung Kang Erus meureunnan. Ke doangkeun nya dinya sugan manggih jelema di dinya. Yuk. Ikuti terus jejak Kang Erus. Ayo. Lampahan geus jauh capek kieu can manggih keneh lembur jelema eueuh sapotong-potong acan teh. Ai tungtung nama asa meuringkak bulu punduk kieu ya. Awat teh awat bener ieu mah leuweung teh. Mana ieu teh? Geuning makam euy. Makam ieu mah. Karasa geuningan ieu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ampura ya. Dari ngalangkung ya. Al-Fatihah. Anjir lemah. Kemana ya orang lalampahan teh? Keeng sumpah. Ayo hayang nyaho tungtungna di mana jalan teh? Alhamdulillah. Aya jelema urang bisa nanyakeun. Sugana mere nyaho alamat jalan ka lemburnya. Ayo. Sampurasun. Punten manawi ieu mah kadituna terasna jalan ka mana, Kang? Aya lembur naon atuh ieu? Tebih kene ya jalan teh, Kang. Boa-boa. Kereung asli. Jelema tadi ditanya ke orang cicing wae. Sekali deh penasaran orang nanyakeun. Kening lain jelema ieu mah. Mun mohan teh para ruku banyak ditanyaan hararese.
nyakain kan dia wawanianan. Capek. Aduh, bapak aduh tolongan ya Rus. Aduh, sekarang di lubang naon atuh teh. Bener deh malu naon ya. Tadi si Gain lompat. Aduh, kemana ya aduh. Ini lo bapak panggilan di malam mata tempuan. Mana lemur saya tuh? Alhamdulillah, berarti ya jelema di dia. Belah mana ya? Abah ya. Alhamdulillah, mangi milik ya aya jelema di dia bisa nanyakeun aya batur alhamdulillah yuk. Wah, Kumaha itu? aduh, alhamdulillah. Kageruanan. Alhamdulillah. Ke papanenan mah buah ka gunung. Ngirim. Ai bapak teh asli orang dieu, ieu teh bener abah teh. Bisi lain jika nu tadi gara ditanya teh ungut teh aduh. Alhamdulillah bener ieu mah asli abah ya Allah. Lemur naon teh, Bah? Ieu teh si adi beuteung pamakihan tah keputusanan. Hasilna ku urang. Kayak ieu namina lemur naon ieu, Bah? Rumah eta ngingu kayuna. Sana pajeng ka matia borongkeun. Ya setahun deui ya. Gede. Nya ieu teh lemur naon ieu teh leuweung naon meni? Malah setahun ieu gede. Ya tugan panen mah kabeli mobil. Amin amin. 100 juta sedan wet. Kayak ieu leuweung. Mudah-mudahan. Nya leuweung naon, Bah? Ieu teu ditu banggih makam nih. 8 kebonan gitu parat. Tungtung makam, tungtung. Ya bener tadi aya makam. Ini jauh kan ya ka lemurnya, Bah? Jauh. Ka urang mah keur ngopi nya bahasa. Bener 50 meter di makam. Alhamdulillah. Abah teh keur ngebon naon di dieu teh? Kangge kayu kene. Bener ieu mah. Tulis di cek ka matia borongkeun golong atas. Jadi abah teh nyalira di teh nya. Di Tasik galedenya. Tasik. Di kota Tasik ngilangin. Nah, jauh-jauh Tinggal ka Tasik. di Ciawi, sudah dom. Ya. Di laut. Ai abah nyalira di dieu nya. Ya atas ngetor nang di 2 bulan di Sentra Peyem dan kereta. Ngareta boga baraya 5an guru nyai. Guru teh boga sedan deh. Sedan. Tiatawan nyupiran. Tiasa ngan bisa lubruk batur kalau serem. Tok loba pohon. Apanya di abah teh di dieu nyalira we nya kieu nya. Ek mubui sampo aya kan nyabuk. Kesra. Kemeng ngirim no. Ngirim no asaknya ya. Asakna Ka nya. gunung. Tasik. Abah lu. Ya. Daerah itu mah sorang kabeh kok Garut nang. Tasik Garut segala sebutan Garut. Nya. Di Garut teh nang 5 tahun. Oh nya keun di Hampura wah. Ngenek mobil Spurben di Limbangan menang 8 tahun dari 13 tahun coba Aduh. ngumbaran mobil Abah teh asli we nya urang dieu nya Bah nya. gede hasil dari supir teh kebagian 400 setoran 100 menang 500 Tapi ya 200 sewang hasil ya, tapi asli akhirnya abah paling dieu. ojek kebagian 100 Ojek. ke bensin oli coba penyakit naik akan mogok di jalannya oli kosong kudu meseh Abah lu dengan di dia Bahnya. Nya lu dengan abah ieu teh leuweung Bah abi mah keung nya. Narga abah mah ya Nya 500 bau kabeh
Tata katungtung makam kan wakam. Na uamangan darmang ngurisanan gitu nyangan. Na hasilnya sampo. Ya. Bah abi teh nyasa bieu bah ya yang uih ka mana ayeuna? Tebih teh ti dieu teh lembur teh kitu teh. Ini banyak. Mohon ka mana tak ka dieu ka dituna teh Bang. Jauh kene teh lembur ya abi yang uih. Bade pamit we abi teh dalam keneh. Heeh. Abah sedihnya ningali abi ieu nya. Kukuringan di leuweung pasti sedih ya. Kuih ka mana bah ieu jalanan bah nu caket ka lembur bah. Kata sik mananjak kanya mun kaciti. Jalan aja. Iya. Abi mohon abi bade kijing ulun pananjak bah. Iya, abi bade pamit bah uih. Jalan ka mana mohon. Kabupaten Ciamis. Ka Ciamis deh. Abi hayang uih bah. Bandung mah eleh. Pelapatna. Tapi kota Ciamis sebesar lu. Di Bandung Ciamis. Mobil Garut. Abi hayang uih bah aduh ya. Bandung Pelapatna. Ya tapi di Bandung di mana-mana nya Cikijing aja. Di Cirebon aja. Ngana elehna balobaan Ciamis. Ya, ieu nu caket lembur ka mana bah abi hayang uih bah aduh. Terus teu kiat lapar. Bah sedihnya ningali abi terlantar deh. Uih bah ka mana bah ya? Kira-kirana ya. Ya tadi gali teh hoyong bakui sugan aya bini hasil dagalu kiloan teh 5.000. Sakilo. Ngatur hujan mah sugan dagan tenan. Gemukna padu we jarami da. Meungkeun. Baik jarami mun yang balik wah. Suuk air kasih kena. Suuk. Ngan kain kudu aya sungapan. Ngan mimili kan garing katiga. Sudah aing hayang balik bah aduh ka mana jalanan nu deket bah ya. Ka ditu. Tas lebaran ieu mah hayang ka gunung kitu. Boga baraya 5an kaleren. Dan kereta. Aduh wae kan ngalaman kata sih kami. Tuan jalan kereta buntu. Aya langsung ke Cikampek nih. Langsam gaya batu aing nanyakeun alamat ini wan mere gitu si abah teu pararungguh kana tintah jalan kareta aduh ka Bandung segala Garut disebutan pamit we aya masukan ka ditu aya jalan nih nya paawin dahuan teh pada maot menang 2 tahun nya gaduh putrana 5 halo nanti kabi teh naroskeun ka urang kan nah bapak ya kan tes ayat 85 tahun coba bah abi mah bade pamit teh bah ka ditu bah mun aya kana mah aya mah harus ngobrol na ada abah halus ngobrol teh aduh ngilu sedih abah abi bade pamit we nya ieu aduh kesukaan lemur itu bah ya ke urang ka ditu abi bade pamit lah ka ditu kesukaan lemur jauh kana bah ka ditu nya banyak pemirsa abi bade pamit heula da kumaha teh tanyakeun tadi di ditu nu mangut-mangut bari jeung ngaleungit. Terus tadi aya budak sedikit tah. Engka ieu panggih jeung si abah baru nama geus bunga. Tapi teu puguh ya tah abi ka kaler, abah ka kidul, abi ka wetan, abah ka kulon teu para kesibukan di ditu aya nu beunang ditanyakeun nu dipercaya. Abi bade pamit heula ieu da tos siang geus sugan tebih keneh perjalanan teh jiga nama ya aduh jauh keneh ya. Mangga atuh abah abi bade pamit heula nya bah nya. Ya. Mangga atuh bah. Tidak anak dari kaku Temanggu. Oh, aduh kok Temanggu. Yan pokoknya mah aya lemur bah di dinya. Jalan-jalan beli pengalaman di leuweung. Mohon bah. Mohon. Assalamualaikum bah. Mohon. Tekan nyampang. Oh, ka ditu bah. Mohon. Ya, bah. Ka jaga baya aya. Oh, mohon. Assalamualaikum ya bah nya. Mohon. Paling urang teh. Di ditu bah. Mohon. Assalamualaikum bah. Mohon. Lempeng alen. Yang kalian sasa benaros